hampura mak. Duloh nu salah mak. Duloh nu kudu minta hampura. Mama nih teh euy sok fitnah. Udah diam, biar Eis yang ngomong sama si Umi. Iya ta Umi, si Ito ngadu ka Eis, Umi tega cenah. Naon teh? Paling ge sabangsa ning kadaharan nu kitu teh. Ieu mah kudu nanyakeun ka si Rajab jeung ka si Juned. Tekarasa mereka mimitian ngebon deui geus sabulan campleng adon sare di imah. Mana anak aing teh anu ngabulicak. Wes. Wes. Ih, atuh si Abah. Hanya coba aja gitu. Kalau ada ding Mang Oleh geurah. Kulan Abah. Nya Abah. Ih. Kulan Abah gaya. Ih, eta sonten teh geura palu menate alitan saalit. Da kadangu atuh ku Eis oge. Jeung deui nya eta sonten teh meni jiga sound sistem mang kacang. Ih, tarik pisan. Apaan bisi anak aing keur kuait? Bisi sora aing teu kadangu. Eta si Abah obong ka baheulana jawara di Nampak Bitung. Bari kitu ge lamun gelut teh sok eleh. Ih, boboro gelut ketang Abah mah sare oge di oksigen. Tong sok ngahina ka Abah teh. Keur ngora mah apal meureun bidan anu di Cianjur. Mutar neneangan Abah. Ih, apal pisan atuh Abah eta mah. Da puguh ge atuh diuudag ge Abah nganyuk enog saminggu can dibayar. Ih, beuki ngacapruk sama Eis. Buru ka itu dengan kopi. Udud beak ongko jeung ka warung heula itu. Mangga Abah, anakmu ini selalu cepat dalam reaksi perintahmu. Kana atuh acisna diekeun. Tah sia mah. Eis. Matak nih tah teh kudu buru-buru ngarti. Geus teu geunah hate kieu ieu. Terang pisan manawi aya kohoyong salira nya atuh antosan. Heuh buru. Oh, nah dari sia teh Eis. Dengan nu gelo. Sia tuh da kumaha deui Abah, tuh da eus ge era di titangannya poe mah. Aing mah atuh mare meureun boga duit. Aya tuh di si Romla, panyokotkeun atuh ku Abah aya 50.000. Wis. Aing teh geus cita-cita indah boga budak. Mawa kopi, mawa udut. Aing duduk manis menanti. Ayeuna jadi kudu aing nu gawe lagi ke si Romla. Sakantenan we atuh anaki. Abah teh ditah lagi ke Sumatera. Pugu-pugu teu udut sabulan. Ya jung wae atuh Abah ka Sumatera. Ge atunya Abah gaya, eus ka warung heula. Halus daek kana mah eta budak teh. Ngaleos sabari maledokeun beungeut kanu jadi kolot. Gelo aing turun kanu jadi budak. Bener cek paribasa. Uyah tara TS ka Tasikmalaya. Abah,
Uya mah tara TS kaluhur, lain ka Tasikmalaya. Kumaha teh? Aing bari ngomong lalaunan, kadengeun ku si Eus. Eus. Nah make kadenge. Pan dina naskah, Abah. Si Abah nang sok kumat deui jiga nu nyawe nita ka warungna teh kos nu loba duit. Eis kamana sih itu menang sosoranganan teu biasana kamana nya lanceukna si itu nu ceulina ngahiung kitu teh bohong aja sorangan ieu mah neangan obat ke si itu di mana maneh Iro bisanya maneh lelempangan sorangan. Ih, asaku aneh, maneh teh jeung lancep maneh teh. Pegunangan teh itu biasa tadi salah diding. Ih, salah paham atuh meureun Iro. Eta teh euis gelis-gelis mani mimiting arti. Padahal jauh ti diding jadi salah paham. Bebas lah ngomong jeung maneh mah pokona mah. Astagfirullahaladzim rewas. Ih, sugan teh sora budak leutik nu di baledog lato-lato. Masa Kolin? Masya Allah, ayah Bibi kayut. Ih, si Akang, eta socak kunaon Akang? Meni molotot gitu jika toke keur main bola yeuh. Tuh teh euis mah ka mana wae. Tiraha ya toke bisa main bola. Bidadari turun dari Damri. Aya ku aneh bidadari naik Damri. Eta si Akang keur mah ngomong teh jiga anu keur balapan jeung anak hayam, tapi kata-katamu membuat aku fitnah yang indah. Baru kak Ibu kita Kartini. Baru kali ini aku melihat Hah? Gajah? Di mana ya gajah ieu teh? Gadis manis seperti dirimu. Oh, muhun sugante gajah. Ari Akang teh di mana teh? Ieu teh asa nembe ningali. Yo, teh euis nanya oge.
Rek iraha ya hirup. Boga nu wau nu bisa diajak ngobrol. Aya ieu hiji nu anyar. Meni karunya ngomong nage jiga nu kudu dicas heula. Teuing yang serius pokoknya. Ih naon iro kadenge kitu. Ih menila lieur pisan ieu teh. Harunteun hilap bade ka warung heula maranggu. Mangga atuh teh euis. Kang Junaid nya babaturan teh itu keur SD teh. Mana bidadari teh? Alhamdulillah panggih di dia 2 minggu teu panggih geus kaliwat lebaran. Minal aidin lur. Kang nyencelenya. Ari dulohna mana? Ngan hayo we langsung kana nyeng celena. Kedap neng. Ini ada rahasia kita berdua. Naon? Ayo ngilu heula. Naon itu? Ayo aya rahasia. Rahasia naon? Pinjam duit paling. Ned, tulungan uing. Tapi kayaknya Ari si Rajab ke mana? Si dulu si Rajab kak Kali bunder. Pugu di dia kali bunder teh. Kalimantan. Oh Kalimantan. Kieu Junet, uing rek nanyakeun, ai power bank teh naon? Power. Lain Power Ranger. Da eta mah uing ge nyaho. Eta teh casan HP hargana 2 juta. Astagfirullah geuning. Geus uing rek baik heula. Neng mangga di kantong. Di kantun meureun. Eta sih dulu ku teu para ruguh make nanyakeun power geng sagala. Aduh, kahayang abahna si Eis. Naon teh nya? Oh, power bank. Ditanyakeun ka si Rajab ka si Junet, hargana 2 juta. Tong boroning meuli nu kitu. Meuli martabak teu kabeuli. Tibatan pusing-pusing ning keneh nyuling aing mah. Diduruk ku aing sia tanggal cau. Astagfirullahaladzim. Maksudna naon ieu suling teh? Uing tadi ngomong mereka duruk tangkal cau. Kabuktian ka duruk. Tapi raku geus ngalagu cis kacang buncisnya yang celek. Arek dicobian di we kitu nya. Arek bari diuk ieu mah nyobaana. Oh, heueuh pamentah heula. Aing mah hayang cai ieu mah. Astagfirullahaladzim. Nah, menang nu kieu euy.
Wah, rek dipesakan aing mah. Ayeuna mah rek nyanta power bank. Poho pamenta heula. Ayeuna suling aing minta power bank. Astagfirullahaladzim. Nu kieu patut power bank teh. Hargana 2 juta. Euis ieu power bank teh jeung Abah euis. Jangan lupa ya untuk semuanya untuk nonton Baraya TV dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.